Mitra. Mang Ucup. Mangga cobian ieu leupet. Mana tuh kopina? Ame seger sekantenan sareng Ya. kopina mah. Abdi ka pawon heula nya, kaleresan nuju di godong caina. Kayak abdi ka panggar heula. Cana heula ieu tuh. Gelasna cana heula. Janten kieu Mang Mitra. Salaresna mah abdi teh isin nyarioskeun hal ieu teh. Namun upami abdi teu nyarioskeun asa ngaganjal dina manah abdi teh. Aya masalah naon Pak Ucup asa abot masalahna ieu teh. Leres abot pisan Mang Mitra. Tapi satu acana hapunten heula nya Mang Mitra. Anu kadua ieu teh hal yang penting pisan. Mugi ku Mang Mitra ulah dicarioskeun ka sasaha. Mumpung anu gaduh warung teu aya nuju ka pangker. Ari kitu, naon patalina sareng nu gaduh warung? Laras pisan. Kang Deden carogena Ci Astri salingkuh. Salingkuh sareng saha? Sareng Abu Maryam. Ah, piraku. Laras Bang Mitra, abi mah ninggal pisan. Henteu ngangge soca nu sanes, katinggal ku soca nyarira. Oh, gitu. Wah, eta mah kedah disauran, kedah dielingkeun deui. Mang Mitra, aduh punten rada lami. Da ieu komporna tadi teh sempet seet gasna jadi meser heula lewat COD. Punten ieu kopina. Nuhun Kang Deden. Cabe kayak sekedap. Oh, mohon kayak sekedap. Mohon. Ieu teh aya picarioseun. Oh, mohon Mang Mitra. Langsung wae nya. Tapi omat ulah bendu. Mohon. Nah, Kang Deden teh salingkuh sareng Ibu Maryam. Saling abdi Nya, cenah sok paduduaan wae di warung. abdi salingkuh sareng Ambu Maryam. Nya. Aduh, Mang Mitra. Mang Mitra ieu kaleresan Ambu Maryam teh nuju aya di lebet sareng Ce Astri bojo abdi keur diajar kitab suci kayaknya urang sahuran. Bener di pamungkuskeun deui. Bu, Mak. Hei Mak. Tuh geuning. Tuh, ieu bojo abdi di dieu. Emang Mitra. Oh, Mang Mitra. Ini Mang Ucup. Mang Mitra. Aduh. Mang Ucup. Aduh. Ya, Mbak. Ucup. Mang, punten atuh ah. Abdi teh acan salaman asa teu pugu. Terus deui. Meni siga nu darya pisan ieu teh nuju ngobrol ke naon? Terus lami Mang Mitra. Oh, nambah ieu teh kieu Ambu. Salasna aya pitaroseun Kang Ambu teh. Nah leres Ambu sok paduduaan di warung sareng Kang Deden. Mohon, leres Mang Mitra. Mohon. Malih mati luan sareng Ce Astri. Kapan Ce Astri teh nuju diajar kitab suci. Saurna mah hoyong diajar ngawulang sakola minggu. Gitu Mang Mitra. Mohon leres Mang. Abdi teh hoyong janten berkah kanggo barudak di sakola minggu. Oh, upami kitu mah abdi atuh nu lepat Mang Mitra. Laras pisan Pak Ucup, eta teh dina parios bahasa Sunda mah Mang Ucup teh nuju ngaliarkeun taleus ateun. Anu tiasa ngajantenkeun fitnah. Cobi enak mah urang sami-sami muka tina kitab suci. Cobi Ce Astri muka tina Jabur 140 ayat anu ka-12. Jabur 140 ayat anu ka-12. 12. Cobi ini aos. Oke, sakadapnya. Aos, Mak. Nah, 140. Ayat anu ka-12. 140 ayat anu ka-12. Muga ulah hasil niatna nu mari tenah. Muga sing cari raka jalma-jalma anu barengis. Ulu. Tah, ayeuna mah Mang Ucup. Mang Ucup kedah nyungkeun di Hampura ka Kang Deden, ka Ce Astri, kitu oge ka Ambu Maryam. Sok kedah nyungkeun di Hampura. Ambu abdi teh nyungkeun di hapunten dilepat salah sangka ka Ambu pon kitu ge Kang Deden teh hapunten pisan lepat ka Kang Deden kitu oge ka Ce Astri hapunten pisan abdi teh jadi salah sangki tuh
Ulah sekali-kali deui we Mang Ucup atuh kitu teh awon. Mang itu namina teh naon kita maksud jadi ngaliarkeun Ngaliarkeun tales ateul cenah tadi apa saur. Piternah. Mohon tak saur kitab suci ge piternah gitu nya leres mah. Leres. Mohon.